Nuhun pamirsa rehat. Malikan kena cerita bagian anu kadua beneran manggeni kebelat ruanci dina mangsa mendaregeun keayaan alam pasosore di hiji pelemburan nyatana anu disebut lembu ciloan leronya khusus nama Masaroh kali anak dengan hiji anu badana harta tengah sahariwang beda eta si Abah bapak nanya kemana dia sabtu jero beda Masaroh dan datang keneh baik gitu nya nes burit beda kumaha tuh pemirsa lajengan dicerita langkung kosongna sama-sama barengan kusaya keayaan alam pasosore di lembur ciloan. Mangsa alam sosori harita di lembur ciloan. Mata kelar jeung mata kuat tu meretrean disarada mapaesan kayaan alam harita. Bre di hiji imah anu sederhana. Aya nu keur ngarobrumut baduaan goreng tean indung jeung anak nyatana Masaroh jeung Jang Banara. Lajan waktu arek sore ge Jang Banara aya niat rek kulit ngan dicare ku indung. Pasana teh pelan kesakina nyatana bajing teh. Kemana tuh mana tau Jang? Sakeur baralingung teh kolot teh. Ayo mah mereka kasih limin mah sugana aya di mana tuh da geus janji tadi abdi mereka itu jika anaknya katelah Jang Banara jeung ngalet teh ka indungna. Atuh Jang, ayana ulah tulus atuh. Baturan heula mah sakedeung teh korek teh gak kakolos sakieu keur wari teh. Jeung Masaroh bari jeung leuteup ka anakna. Ari Jang Banara teh ngajawab kalahkah ge duduk dina kursi. Manehna jika anu mikir atuh tabah duana teu aya nu ngomong deui. Pahulang-hulang we jiga anu eueuh diomongin. Sabot teu kitu. Lebih di luar kadegi aya olah terus disusu ku suara anjing anu ngagogo anu karo anu numpang teh ngagorowo maksudna mah usir anjing eta. Aing deh. Aing ngaliwat di gogongan ya. Kalau nu teu wawuh wae ka aing. Cek suara anu di luar atuh Banara jeung indungna meniturina. Duanana jumlang tume bareng terus nongol keluar. Barang breh tetela aya nu leumpang nyamperkeun kana panto. Tuh dengan Abah datang amu. Cek Banara berjem segala anu tulah berai pantongnya. Hari breh tetela benar anu datang teh Abahnya atuh menggulika teh Masaroh teh ayeuna mah melang teu keuinting jiga tadi. Ngomong jiga nu manahan kasalahtina. Kamalingaan liaran teh atuh Abah. Terus kamana atuh urang teh ieu? Masaroh berjem kabudutupkeun pantok. Sanggeus hatimu asup. Anu ditanya calua kana jawab. Jika baik sampai kini patah dia iuk dina kursi sanggeus tumanina kakara harita. Ampura euy. Abah teh loba urusan. Nu matak rada kamalina angkeun ke. Ku Abah rek didongengkeun ayeuna mah minta cai heula we ya kayaknya. Hanaang Abah teh ikoro meuli asa garingeun. Abah usapan beuna atuh Masaroh ceuk teu ngomong di leos ka jero imah terilah geus datang deui berjeng mawa cai jeung teko-teko terus atuh ngawadahan sajelas sarta terus ditunda dina beuleut meja hareupeun
salah dina. Samemeh ngomong ngebot baik imung tingin lah. Terus ngahun nginget anu tadi kejadian. Nginget kongking aplikasi dan breh nembongan deh. Malah panon bodas gugurlakan jika molotot deh kabagi. Gila kulila lagi berubah imung teting kuring sabab tepung jeung eta nini telah kalingking sarwa we tepung jeung malakama. Oh bah imung musik sagala. Salila bah imung ulang. Ku anakna jeung ku pamajikanana terigang. Telah kating harun ngecikan milubi. Jajantung ati masarot berpiraku tutunggulan. Sedang pinjang banar pipikiran anak geus mimiti tandiur. Sokyun bapana manggis kecelakaan. Sakurang-kurangnya manggis karus akawa kasieun. Sang disadalila bahulang-hulang. Oh, atuh bagimu harita. Badara, abdi bah. Kumaha beres memean kandang teh euy. Parantos bada dibantuan ku si Limin teh. Malah abdi teh parantos janji ka si Limin buruhna teh bade dipasikeun ayeuna bah nanging abahna teh aya wae mulih ti mana atuh abah teh meuli sonton-sonton teuing. Memang abah teh rada kamalinaan jang. Kang manggih hiji kejadian anu mantap pikarewasun. Lebih kadinya lantaran kepegat kuat sabar. Itu salah taingan atuh. Ami temen itu bisa cicing abah teting seredet pikiran kusut jantung ratung tutung ngulan. Sabab itu naken geningan. Nang gegep-gan wae hatete. Ari manuk gagak yekin kuncuing tederekeun cempe aya naon atuh abah sok dongengkeun. Ieu gede teh mah oge jang sok panungan. Ngara bisa mikiran euy. Abah teh di perjalanan manggih hiji kajadian. Eta kajadian teh rada mahiwa beda ti batur. Nu sababna bah cicing atuh kolot ngomong Cicing atuh gerak. Sok teruskeun abah. Arek hitungan tegang. Iya jang lantaran patepung jeung hiji nini nu hirupna geus kasohor ti baheula mula. Malahan mah dina mangsa abah keur ngorak keneh eta nini teh geus kasohor ngaranna. Malah harta oge geus kasebut nini. Ari ayeuna sanggeus abah umur 60 tahun leuwih eta nini teh masih keneh jumeneng. Sarta kagagahanana dina widang silat main poan we gesit keneh. Ari ngaranna anu sok disarebut nini kalingking teh. Tah ieu nu mantahna bingungkeun ka abah teh, Pak. Sok banara pikiran ku si laing, sok sieun aya buntutna euy. Kukekela batun tenang. Mati sieun aya buntutna sagarupi. Nu margina ieu teh. Asa pingartos abdi mah. Nya sababna apa make jeung buntutan sagarupa. Ieu mah oge banara. Pangna abah balik buri teh lantaran tadi teh geluteula. Nya jeung nini kalingking. Malah abah teh hampir bobor kada hayuan lantaran teu kuat ngaladenan seranganana nu kacida pisan kesitna. Nya kakituna Abah teh ngan ukur bisa miceunan panarajang musuh. Da bisa malas nyerangan untungnya abah bisa keneh kabur. Tah gitu no jadi sababna teh amu oge ujangan aya nu leuwih pikarewasun euy. Nanti abah Eta nini teh geus nyahun kana ngaran abah tuh. Sedangkan abah mah kakarata di patepung jeung eta mangkeluk. Jabuah imong bari jeung melong ka anakna. Oh banara. Kanya deui tubuhan budak ngorang sok loba ka penasaran. Punten abah. Nu margina abah tiasa bantrok jeung eta nini anu ka telah saha teh bah? Kalingking. Anu ketelah nini kalingking teh. Memang udang aya sababiana ieu geurang ayo.
abad ngadongengkeun lalakun hirupna teh mimiti ngadenge anu tulung-tulungan tumpikeun ka harita. Ngan ari obrolan jeung Mas Diman mah encan didongengkeun. Sanggeus rengse ngabuih ngomong pok Bah Imung harita mungkas dongengna. Dah itu lalakonna teh jang anu matak Abah jadi bingung. Jeung Bah Imung nutup omonganna atuh jang banara tinggal huleng. Ari Masaroh teu bisa ngomong. Kalah panonna we colohok be kasalakina. Hatina teh oleh kegebegan kamelang jeung tadi sinu tadi geus ngancik dina dirina. Ayeuna beuki ngagedean. Sanggeus sagalila pok atuh jang banara harita. Keke ari lembur kalapan nunggal teh jauh atau henteu Bah? Oh, puguh we jauh mau, jauh pisan. Nah, maneh mah ke nanyakeun kitu. Lain sorry ditanyaku kalau teh. Hayang tepung jeung ngaran Ratmana, Abah. Jeung banara rada asa-asa Abah dinyana mah. Sok sieun bapana salah harti. Da memang harita Bah Imung rada kerung. Lantaran sahanteuna atuh hiji jajaka nanyakeun hiji mojang mangkaning banara teh geus disadiakeun hancenganana. Nyaeta anakna Mas Diman teh. Aran dene kitu Bah Imung teh atuh tuluyan mikiran anu karalitu mah ari sabab tidak gorengna halangan kahayang anak. Komo deui ieu mah kecan puguh tudutanana. Malah mapok Bah Imung nanya deui bari neuteup ka banara. Atuh maksudna hayang tepung jeung nyirat mana teh? Cing Abah bejaan lantaran bisi tujuan ilaing pasalia jeung kahayang Abah. Ulah lepat sangkana tuh Bah. Abi mah hoyong terang sote peda eta we tadi Abah nyebatkeun. Yen nyirat manah teh saeutingna geus ngarti kana ulin silat. Sarta geus nyaho kana riwayat persilatan katu tokoh-tokoh anu baheula. Ka ieu nu janten buah tujuan abdi mah Abah. Abdi tetep hayang diajar ilmu silat lah. Lantaran asa tinggalin pisan atau tinggalin zaman hirup teh kelah kasebutkeun we abdi teh anak jago, anak jawara tapi teu bisa jurus hiji-hiji acan. Ngengkelak dina panggung teu bisa tepak dua-dua acan. Ceuk banara geus mimiti ngomongkeun di kahayangna. Atuh Bah Imung meuning ngahuleng. Lantaran aya dipikir-pikir mah memang heueuh perlu eta teh. Komel ari nyang hareupan kajadian kawas ayeuna mah. Dumasar boga pikiran kitu pok Bah Imung harita. Ya eta jang anak Abah. Kahayang ilaing ku Abah oge kaharti tapi sebenarnya nama Abah oge hayang ngabogaan anak anu sagala becus sagala bisa. Heueuh sote Abah teu ngeutenan mak ilaing diajar silat sok kieun teu bisa mawa. Nah nu akhirna kalah mata silata kana diri. Padahal maksud nu diajar silat teh pikeun ngabela diri lamun urang teu bisa makena bakal sabalikna. Atuh saterusna ujang perkara nyirat manah memang atuh jiga-jiga geus biasa dina perkara silat. Da beda dina cingeusna jeung gerakan anak jeung dina wawanina deui. Ngan lamun ilaing boga niat arek nyangan pigurueun teu kudu nyusu-nyusu nyirat mana. Nah Abah islahinaha dalam mur kalapan nunggal teh anggang tur jauh. Geus kumaha atuh Bah? Ayeuna mah mending oge ieu kanu deukeut we heulana. Teh tepungan sobat Abah anu katala Mang Diman teh. Mas Diman tasok. Geuning sok disebutan ku Abah geuning sebut lamun disok didongengkeun diobrolkeun. Oh, Mas Diman eta nu urang Jawa teh geuning. Heuh eta. Bah Imung harita neuteub ka anakna. Ngabahasakeun sakapung deui bapa. Sabab pipikiran Bah Imung keur tagiwur ari banara da ngahuleng. Sabab kangkung si tepung jeung anu ngaran Mas Diman teh. Tapi akhirna mah pok banara harita. Oh, ai tepung ke mah acan Bah ai jenenganna mah geus ngadenge Mas Diman teh nya saweos kitu atuh Bah lah. Nanging di mana ayana teh Mas Diman sareng kumaha perhatianana atuh ka Abah. Cicingna teh di lemur datar. Lemur datar. Heeh. Teu jauh teh dieu ge.
tinggal nerobos mapai sawah apan ilahi fungsi kadinya baheula. Ari perhatian anak ka abah ka tidak pisan gedena lantaran Mas Giman teh sobat abah anu geus medok pisan. Malahan mah abah teh geus patali janji jeung saha teh jeung Mas Giman. Cek Mbah Imung adalah kacaretot ngomong. Dasar tadi nama rek nyebutkeun perkara Banara jeung jelas maya anak Mas Giman. Ngan teu diteruskeun ari sabab asa can waktuna. Ari Banara udah kaget. Oh karita keke ngaya banyareus teu biji ragu-ragu atuh. Patali janji perkara naon abah jeung Mas Giman teh patali janji dina ngurus anak lho. Malah perkara ilaing anu bahayang diajar silat oge geus didongengkeun ke Mas Giman teh. Heeh. Nu matak teu kudu kanu jauh teu kudu kanu anggang diajar mah. Ka Mas Giman heula we nu deukeut. Oke jauh-jauh kudu ka kalapan nu nyusul-nyusul awewe di ongkoh. Cek Mbah Imung pintar bisa menfolkeun omonganana. Atuh jang banata mending bungaheun lantaran kahyangna teh dinan ayeuna mah. Janten ayeuna mah abdi teh diidinan nya ku abah kanggo diajar silat. Heuh, kada naon bener. Kitu pisan maksud abah teh. Cek Mbah Imung kapaksa ngabohong. Lantaran sabenerna mah lain kitu. Tapi ku lantaran kaayaan teu ngijinan kapaksa Mbah Imung ngabohong. Mun tiba heula atuh abah nuhun atuh baduh. Eje oge abdi teh bade nepangan ka Mas Giman bade dipilari we bumina lah dari ku kalemur datar mah tuh terus rada-rada apa abah. Oh gitu gampang kanu jauh. Jung capungan Mas Giman. Cek Mbah Imung ngajawab rada hambar lantaran ngandung kasalempang. Gini gitu aya oge atosna lantaran anakna bakal tepung jeung ngilas maya anakna Mas Giman teh. Atulah kenaon jauh-jauh atuh nyabah. Geus atuh ayeuna mah ulah ngobrol wae nu ka itu geura. Tuang heula ka itu. Mending oge da parantos sadia malahan geus aris deui meureunahan. Ulah lapar. Ya hayu atuh. Da bener geus lapar abah teh hayang daang. Ari maneh geus daang acan. Banara? Teu acan bah. Hayu tong barengan yo. Ya sok. Abah hayang dahar ngariung sok atuh kadinya. Asa ponyo aing ngariung mah nya. Cik Mas Saruh berjeng koloyong di harta kedua imah. Terus dituturkeun ku Banara di tema atuh ku Mbah Imung. Sang dikit waprak sararea dalahar. Hari kaayaan alam di luar harita teh geus sarada poek. Lembur ciluar ngadadak diiseun asa camewek. Barudak-barudak nu biasana sok ing jerewet arulin harita mah simpe jempe. Anu kadenge ngan reakna soragaan sadengkeun dipiri ku sora jangkrik. Di kajauhan sok kadenge aya anjing anu ngagogo. Ari alam khususna langit rada angkeup jika arek hujan. Tapi teu aya anu murang. Di bibir imah Abah Imung minang. Kadenge surat cicir jeung bebenci anu bisada. Mak Saruh jeung di parancahan we. Ligi cicir sok disusul ku sora korea anu kadenge disada di kaangga.
Keadaan alam bekelila teh beki penting bae. Sanajan kitu atuh mah imung kantun masaruh jeung anakna. Harita teh acan sarare ngajararan tur we di tengah imah bari ngobrol tinggal nang lalaunan. Asa karalo penting itu euy. Eta mano Korea kuning ngalak dedek jempe. Kila-kila naon ya. Cek abah imung ngomong lah gitu teh beri jenturan cideuk jika anu sieun. Alahan mati berang kene eta teh sakeun ngerasaan teh kami mah. Sajuruning daang oge kami mah ping sareblak we teh. Jeung mah sareng milu nimung lanjang banara anu cicing wae teh. Pikiranana mah kumalayan. Karena kejadian lumangsung ka bapana. Allah mahmudjan telah ugi tabayangkeun. Geus asap tebure ari nu kacipta lain leungeutan tapi gerakanana anu lincah dina ulin silat lantaran jang banara keur karanjingan ku eta pangabisa manehna mah geus gregeteun hayang gerak deui bisa dia silat. Ngarek aya naon atuh masa teuseun teuing euy. Bah imung ngomong deui kitu teh berjemu sapanjang gota jiga anu jalauh padinengan. Abah jeung mak saroh pondok saterusna mah atuh kalah ngaulang kalah lila mah jeluanana oge paping harulang we. Sugri para wargi can urang tunah kaayaan bah imung sakula warga nu aya di jero imah. Ayeuna urang tuseureun perhatian urang keluareueun eta imah. Jangkrik reang di sarada di tema pusragaan. Jika aya ditangtungan jalma anu jujuring kangan ari papakeanana atuh sing sarwa hiding malah duitna oge ditaroges ulamah kiding. Tetep eta jalma teh ngadeketan imahna bah ini. Sanggeus aya di sisi bilik terus ngarampaan bilik maksudna mah arek ngalian nu rada gede. Sanggeus manggih terus nogelna ngulikeun ka ketebongan mata morfo tadi mah mangagimung sakula warga anu harita terdaralyuk di tengah imah. Sanggeus sidik jelas kitu ngejung eta jelema teh cengkat. Sanggeus kitu kuriwol ngaluarkeun hiji barang tidak saku kampretna. Urang sana horeng paneger terus dipotretkeun berita kembang seduk limun sat tapi tepi kahurung atuh puguh we najan kitu bungkul oge da puguh dina kayaan alam poe eta kembang seung teh katenjok lawan jelas di kaangganan. Dalila juringgang aya di dua jalma nu jerangkung badag ngalampeurkeun kanu tadi horeng si meunah horeng nu tadi teh hiji kode ngabejaan ka baturna cakna paneker. Sanggeus teluan kumpul nu panggeulana datang hidup ka jero imah duduaan unggul terus nongel dina sela-sela bilik. Dalila juli carengkat di pok saurang ngahareos ka baturna duduaan. Benar. Imung kesebelah dia kumaha terus dong. Itu saurang deui bari ngareret ka baturna pok dijawab kuno saurang deui. Jawab saurang deui jika nama eta pamimpinan lantaran geus diatur-atur samamehna koloyong saurang kahareupeun imah mah imung terus nangtung di depan anu duaan dinuturkan deui terus ngarangtung di depan dikenca saurang 37 saurang ari depan geulana mah nangtung ajeg di hareupeun panto jadi kero anu nangtung hareupeun panto kero Ba imung geus are acan ba cek eta jalma berijingna kelantar bedog sadengkeun baturan duaan geus sadia nyarekal bedog ari abah imung barang ngadenge anu ngero teh kuring ngarenjang reet ka anakna pok harita ya kegedoan banana ka abah sahanya wawuh ilaing kana sorana dua bubah keun bae urang ditemalan cek banana polos atuh ciep di luarana ngomong deui
Masaro beungeut geus biasa we jajantung beuki ratu tutunggulan. Ari leungeun ngaleper nganjang Banara nu rada tenang teh. Parandene kitu ari ka rumah tetep aya. Bayi Mung. Geus areatan. Geus areatan wacan euy. Cek nu di luar deh ngagero. Sora tarik tapi teu durigakeun atuh Bayi Mung jadi teu cicing. Nanya ka anakna, kumaha teh jang bingung abah yo. Tembalan akawa ulah. Mending oge tanya heula bah. Nah saha di luar teh kitu we. Bener ki, kurang tanya ku aing. Cek Bayi Mung berjeng terus tarik napas panjang. Telila kerok Bayi Mung nanya kanu di luar. Saha nu di luar? Rek naon euy ka abah? Rona. Jawab di luar sangeunahna we atuh pok Bayi Mung ngomong deui ka Banara lalaunan. Rona cenah tepungan kitu. Buka tuh bah. Kita mah telangkung abah we. Cek Banara bingung deh. Cak kami mau lah abah. Bisa merek nipu. Cek Masaro usul. Panna moloho saukina. Ari biwirna rada ngageter. Kumaha lamun benarona diomongkeun meureun. Cek Bayi Mung bari jeung neuteub ka pamajikanana. Samemeh Masaro ngajawab di luar ngesengang deui aya nu ngomong. Sorana ciga nu teu sabar. Muka panto bah, kuring aya perlu ka abah yo. Cek anu di luar beuki tarik. Nya sanggeus kitu mah atuh Bayi Mung oge teu bari pikiran. Cung nangtung terus lempang lalaunan nuru panto. Kalau terak ngalaan tuak berai panto engap. Samemeh turun pok Bayi Mung nanya heula ka semahna. Di mana anjeun teh euy? Cek Bayi Mung bari rada teret. Teu aya nu katempo da poe. Trila pok ngajen ngahareupeun panto ngajawab. Ngan ayeuna mah rada enggan tina golodog jiga ngahajang ngajauhan. Jadi aku di bawah. Jawabna semu anu ngantan. Kalawan teu sabar jurut atuh Bayi Mung turun kana golodog. Tapi sia bareng jeung nincakna suku kana golodog. Dua angin tiih nyawuk kana sirah. Hiup. Allah, Mudah sia. Wah, ibu ngarempeuk buruk namruk dina golodog. Samemeh anu ngajengikeun sadar jelas tembung Bayi Mung ditojos golodog cabut deui ya getina meunang pria teh beuteung Bayi Mung ditambah diku getih anu ngucur tina karang jeung palipisan. Tamadi cek saurang di tanah mahal sadek Bayi Mung Sebrot, aduh, saya jelas. Karena ada Bayi Mung, aduh, jadi mah kena bunuh di alat kikir. Bayi Mung kagerunan, tapi telila dan seterusnya mah ngahinggalkin. Napasna, kau kan ngobrol, celup kamur. Baikkan meletak di susu keluar lompatan telu jamu mendingan sakolepat kalengit diterei ku poek dalam peti. Jajapin itu surak koreak anu ngalak baik di kejauhan. Barang jeung kitu cekuk-cekuk suara anjing anu ngagogo. Ari jeung Banara jeung indungna barang ngadengi anu ngagogo aduh teh. Sakedapan mah telah molohok. Ongkos sumut calawak tapi teu bisa ngomong. Sanggeus sadali leuceung jang benar lucatna di kita carapantu. Barang breh teh lah Bayi Mung geus nyang saya dina golodog. Sakudur awak mah digetih sirah ngulahe ka hati. Jang benar luncat ada kita carapantu. Barang breh tete lah Bayi Mung geus nyang saya dina golodog. Sakudur awak mah digetih sirah ngulahe ka handap. Abah. Ambo ya abah. Banara beri gelap pada tak bapak terus disangke. Ya, tetih yang ngucur kana lingin Banara. Cukup,
dina buhung jeung dada. Ari Mak Saroh tidak berasa kaget barang ngadenge bandara ageru kitu cung nangtung atuh rampayak nyampurkeun. Red kana lumpang anu di pojok imah dapi cakal derek-derek atuh ngagiang lempang ka bandara berjingga-jingging lumpang jiga nu modal bangsa. Barang serompok harita. Mana bangsatnya Ujang? Kunaon teh si Abah eta kalakahes di dinya? Jeung Mak Saroh jiga duling. Atuh bandara keuleun pok ngajawa berada heuras. Balangkeun lumpang teh mah. Ieu Abah tulungan mah. Jeung yang bandara jeung ti beberege kemangku. Bapana terus atuh harita dijunjungkeun lalaunan. Kalayan susah diri di atuh Mbah Imung dibawa ka jero imah. Goredag digoreskeun dina paluku. Breh kacaakan ku lampu tempel atuh kuah. Mak Saroh teh ngagorowok bakal kaget. Nempo salakina anu mandi getih. Ya Allah ya Rabbi kumaha-kumahakeun Abah teh bandara. Mak Saroh diserak surana beri gabung garontok. Ka Mbah Imung anu geus dempes-empes. Sakur awak sak mandi getih wala-wala. Seer boleh gilgulir itu getih. Lantaran ayah kaya kendat getih anu kaluar teh. Da bubuh tatuna loba. Dina beuteuh hiji ditambah di kudada. Jeung tuheung malah dina tarang jeung balik pisan oge teh lebarna. Da kulit nyenglet tulang ditatuk bobodas. Melang sajongjongan mah atuh Mbah Imung digumung we. Ojang bandara jeung guiluna. Duanana samar pola teh naon anu kudu dipilampah. Ngan untung kekung sila oge tatanggana King Torojol. Lantaran ngadenge anu ting jarewet. Pangheulana datang teh Bapak RT satempat. Bubuhan imahna pangdegeutna pok Pak RT harita. Aya naon ge teh Jang? Muli mata heuras leuas. Pak RT beri rucang-ricang juga na udang sare. Gempang sereuneu ngadeukeutan ka Mbah Imung. Sama mejang badana ngajawab Bapak RT geus tepi manten kana awak Mbah Imung anu keur digugulung duaan. Bari jeung dihujanan ku Cimata. Red bandara ka Pak RT teu bisa ngomong kelah ka harbah-harbeh we teu kuat nahan dijarikeun. Wah, aya kecelakaan. Nakunaon ge ke Ujang? Kudu sangka manawi teh cingjare to yakin teh aya bangsat. Ai pek ge aya Raja Pati jepung. Ya, kado jeung Pak RT beriga pada tak Mbah Imung dari lapok deui Pak RT. Geus Jang bandara. Ulah digugulung bae kieu. Angguran mancanak tuh. Cai nu bersih ieu getihna urang bersihan. Sarta tatuna urang ubaran. Sok buru. Pak RT berejeun rada teret ka sakujur luang Mbah Imung. Maksudna mah mariksa tatuna. Lain bandara pok ngajawab semurada dumadeda. Moal Pak RT, sabios bade digugulung bae. Abdi ngerasa gaduhung antara gedesa nulungan kanu jadi bapak. Jeung bandara tetep ngagugulung bapana. Atuh awakna oge jadi mandi getih. Kitu deui Mak Saroh. Harita teh geus teu daekeun jauh ti Abah Imung. Malah lila-lila teh kuat teh nembok getih anu lumang dina palupu. Langarah teh Mak Saroh teh kapiluhan. Dan untung harita geus loba tatangga nu keratan. Harta keneh pada nulungan. Bapak RT cuci harita teh jeung ngomong. Silakan dulu ngagugulung awak Mbah Imung diongko. Sabab harita katempo awak Mbah Imung teh jiga norek hudang. Tapi ditungguan salila-lila telah terus ngegempreh. Tungtung nama awak Mbah Imung oyan kabeh. Lantaran timimiti kapaehan dikungsi elinde. Terus we ngajal di napas. Dipundut Rahayu dicana kumah kawasa ari sabab tatu Mbah Imung kaji dan bisa kemana. Malah anu pangrusak nama tatu dina dada jeung beuheung. Mata Mbah Imung teu kuateun dina nahan. Sanggeus karuhan kitu mah kakara atuh jam bandara malesotkeun bapana. Terus kasakur anu haladir diurus sakumaha mistina. Getih-getih nu umaratel lan ngayang dibersihan. Getih anu umur amratel ngayang dibersihan serta layon Mbah Imung dirurub ku samping kebat dan Mak Saroh harita teh encan eling keneh jigana bae batina lemah pisan.
hese beres. Malah layon oge geus tarapi sakumaha pantes ka hiji layon. Tetangga-tetangga pahimu ngarariung milu-kelut. Itu hidik yang banaran. Manehna teu wani anggang teu wani jauh tina layon bapana. Ari mak saroh di baturan ku tetangga anu sakumaha pada awewe. Mari jeung demi depan Pak RT ngomong gitu-gitu micen tunduh. Yang banara mangke kacida ngarasa kagetna waina kajadian nu sarupa kieu ari sabar. Sainget si emang mah baimung teh hiji jalmi anu luhur budina jeung batur selemur akur jeung tetangga tarapasea loba sobata jeung hade tingkah lakuna. Tapi nya bet aya kajadian nu sarupa kieu biasa teboga musuh baimung mah. Ya kulantaran kitu mang jadi penasaran cik dongengkeun ka mang. Kumaha mimitina pangna bisa aya kajadian kieu teh jang? Cek Pak RT berejeng neuteuk ka Jang Banara. Sadengkeun anu sejen harita teh can aya nu ngomong. Telah marelong ka Banara nunggu jawaban. Jang Banara tadi napas jero pok harita. Bete. Salah sama bujeng-bujeng Bapak RT saros tapi oge kalintang ngaros kagetna. Malih ieu kajadian teh tuding ngadadak pisan. Dugi ngawitanana mah kieu. Terus abdi nuju ngobrol jeung abah kitu deui jeung mak ambu di luar aya gegarowan nanging nembe sakali dua tugikeun kadua kali mah ku bapa teh teu ditembalan sabarantosna 3 kali lajang ku bapa ditaros ari walarna teh rona cenah Barte atuh engah we pun bapa teh pun bapa disambarkeun nanging nama oge turun kana golodog pun bapa nyebut aduh anu sateras nama ku abdi di bawah ai kasambang teh parantos mati gede anu gaduh dosa nama teu katingali deui sakit tuh gawe terang Barte Leuwih ka kitu nah jamang teu geus. Jadi kitu teu sangka teu nyana aya kajadian anu aneh. Ari sabab mah mungkin aya ronda kikituan atuh jigana teh eta mah jelema jahat anu ngajual ngaran ronda. Ai Jang Banara apa kana sora rona atawa nu mawinta Barte. Malihan mah pun mah oge teu kenalan acan. Para pemirsa, ieu carita urang Sunda. Atur jenengan insyaallah anjing dina atur acara oge frekuensi sarua.